cek iblis kuring mah saumur hirup ngan kur sakali maksiat ka Allah teh kita sujud ka Adam teh maneh mah sapoe 5 kali maksiat teh cek setan. Mata muliakeun setan jeung utara salat mah ya muliakeun setan mangkur sakali kita sujud teh daek sujud utara salat mah sapoe 5 kali. Bayangkeun lamun sahirup saumur hirupna teu salat sabaraha ribu pelanggaran ka Allah teu salat. Nah tak siat setan cek setan teh mung aing masjid ka bawa ku sia mah cek setan eta teh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu maksiatin an sahwatin yulzamu qur'anha wa kullu ma'siyatin an kibarin fa innahu la yulzamu qur'anha. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Allahumma fa'inna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya arhamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puji syukur dan sangatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dina sagala pikarunia nikmat dikawin dengan pangagungna dikalimatkan pangagungna anu ditetek sinaran piatan maka ingkang geus menikmati Allah. Kami syukur bahwa tina nikmat iman sinaran nikmat Islam anu mudah-mudahan mengalangkungan iman urang sadaya ieu hingga sabab dan segala urang sadaya kabar kana golongan jalmi anu moal nyarak iman sinaran Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salamna Allah salamina dibigikeun dicurahkeun dilimpahkeun ka baginda alam Rasul tercinta Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada tabi'in, tuntunin kaulang sadaya selaku mantenna, mudah-mudahan ulang sadaya hasil sapanteun iman dunia dan terutama sahabat pengajaran dari tanah kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian mahiratinan pangaosan malam satu anu beribadah siti hormat. Insyaallah pada muliakeun alhamdulillah. Puji syukur pada kalimah Allah pada kesempatan urang sadaya tiasa kumpul, tiasa berjamaah saling di masjid anu sami satujuan sejami lalian di rahmat Allah pengalangkungan jumpanan sebagian kewajiban salat talabul ilmi. Mudah-mudahan hubungan di kumpulan bersama orang sadaya nararaga milari ilmu kana pintarul ilmiye tinjau dan sabab urang sadaya dipasihan ku Allah ilmu anu manfaat demi meraih kebahagiaan dunia sarta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama urang sadaya alhamdulillah dina bumi kampus panutan aya 16 sasi Saban ketanganan 14 dinten tiga bulan bumi kana Ramadan. Mudah-mudahan baik sekalipun aya anu nangakeun malam ayeuna malam Minggu Saban aya ngan malayat teh sukan kalau Minggu nya malam Sabtu aya nangakeun. Mudah-mudahan baik segala pengharapan urang
lapor ke Allah pengapungan malam nisfu Saban malam kamari paling demikian dilaksanakan baik ibadah pasunatan salatna baca Al-Qur'an tahmid tadzkir sagala rutina mudah-mudahan hingga sabar laras-laras kurang sadayana bersabda Allah Subhanahu wa taala keing hampura ti Allah keing rahmat maghfirah ti Allah sarta catatan urang sadaya cing tercatat sebagai golongan jaminan bahagia bagi bangsa. Ismi sakian didiwani askia ipamhuhu waktu didiwani suhada wa ikunta kata bata ismi sahidan didiwani suhada paskithu fa inna kakulta fi kita bikal kalim yamhu wa ma yasaw ismi wa inna kitab Allahumma ya Allah in kunta lamun aya Gusti kata bata nyeratkeun Gusti ismi kana nami abdi sakian didiwani askia urang sadaya malam nisfu Saban tercatat naran urang teh minal askia buat golongan jalmi anu cilaka dina harti jalmi doraka teu keng rahmat ti Allah pas dina pas gitu bahasana mugi Gusti mutakal ismi sakian dina pas bit ayeuna pamhuhu mugi Gusti panghupuskeun gitu ngaran abdi ulah dicatetkeun kana buku catatan jalmi anu carilaka pamhuhu waktu beuni pidiwani suada catatkan Gusti nami abdi pengen jalan bahagia yang kebenaran amal orang ngajadikeun sabab nami orang tercatat dina buku jalmi anu cilaka ngadu ka Allah cing dicatatkeun jadi jalmi anu bahagia pengen jalmi suada wa in kunta katabta ismi sa'idan fi diwani suada lamun Gusti nyaretkeun nyeratkeun nuliskeun kana ngaran abdi teh fi diwani suada dina renrengan jalmi anu bahagia jalmi anu bagja pasbithu tetepkeun Gusti ulah difokus geus tercatat dina buku anu bahagia mah pasbithu fa innaka qulta bi kitabikal karim yamhu wa ma yaswa kitab. Dan mudah-mudahan doa anu dipanjatkeun ku urang sadaya doa munajat ka Allah nami urang sarta ngaran urang cing tercatat kana golongan jalmi anu bahagia dunia bahagia akhirat amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadaya anu dibaraos hormat anu insyaallah Allah muliakeun namaskeun kana hanca dina kitab Nasaihul Ibad kana maqalah katerasna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tasi'atu ari maqalah anu nomor kasalapana an Sufyan as-Sauri katampi ti Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu karida sallallahu alaihi Allah anhu ti Sufyan Sauri wa huwa ari Sufyan Sauri teh eta Syekhul Imam Malik guruna Imam Malik maka keterangan dina kitab hal maqalah anu nomor kasalapana katampina rawina ti Sufyan as-Sauri ari Sufyan as-Sauri teh Syekhul Imam Malik guruna Imam Malik pangantenan ayeuna muridna Imam Malik guruna Imam As-Sauri. Sari Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri kullu ma'siyatin an sahwatin yurzaqu pranuha. Kullu ma'siyatin an kibarin fa innahu la yurzaqu pranuha. Hartosna kullu ma'siyatin ari sakabeh maksiat sadayana teu dikecualikeun. Mencek bahasa santri mah wadapun teh kul jami kabeh jadi kul afrod min afrodi maksiat setiap pagawean maksiat dek berjamaah dek sorangan dek berang dek peting dek aya ek batur disebut maksiat kul maksiatin an sahwatin eta maksiat teh datangna timbulna teh kuaina karena sahwat fa innahu sanyata maksiat yurza gufranha karep dihampurana eta dosa pelantaran menurut syahwat. Tapi kulo maksiatin an kibarin setiap maksiat anu dijilna tina takabur digawe dosa poena takabur maksiat kalau poena takabur
mangka fa innahu sanyata dosa maksiat ku ana takabur mah la yurzaku pranha teu ka arep-arep dihampura dosana. Jadi jelas dina hadis As-Sufyan As-Tsauri maqala nomor ka-8 memberikan penjelasan mere tanbih pangeling ka urang sadayana bahwa dosa teh aya anu ditimbulkeun digawe dosa teh ku ayana turut kana hawa nafsu atanapi syahwat. Urang digawe dosa anu timbulna tina takabur. Lamun urang dosa anu timbulna tina syahwat atanapi hawa nafsu lamun ditobatan bakal aya harapan dihampura. Tapi lamun timbul eta maksiat doraka kalakoena datangna tina takabur mah teu kaarep-arep dihampura eta dosana. Nanaon ari maksiat? Ari maksiat teh ma asallahu wa rasuluh perkara anu nyulayaan kana parentah Allah sareng Rasulna eta maksiat. Cek Allah salat, cek Allah zakat, cek Allah parentah salat, teu salat berarti masih maksiat. Cek Allah Rasul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, daek ngaraji aranjeun kabeh teh hek teu ngaji berarti masih maksiat. Jadi setiap perkara anu teu turut ka Allah jeung Rasulna disebut teh masih maksiat. Terasana disebut maksiat kalau Subhanahu wa taala anu nyulayan kana parentah jeung Rasulna lalawanan tina maksiat teh berarti takwa taat teh. Amun teu nurut berarti geus maksiat. Daek teu daek sadar teu sadar lamun urang sadaya geus teu nurut kana parentah Allah jeung Rasulna mangka urang teh kalebet kana golongan masih maksiat. Ngan saudi dieu dina masalah maksiatna kullu maksiatin nasiatin an sahwatin. Anu pampayuna maksiat anu timbulna anu datangna eta maksiat teh tina turut kana nafsu ai istiaqun nafsi ila sayin tegasna mah hayangna gitu resepna nafsu kana hiji perkara resep kana eta perkara sehingga nyulayan parentah jeung Rasul resep kana eta pagawean sehingga nyulayan kana parentah jeung Rasul lantaran resepna teh nurutkeun kana hawa nafsu. Fa innahu yurzaku pranuha eta maksiat anu dijilna tina ngagugu kana nafsu mah lamun ditobatan buru-buru istighfar buru tobat ka Allah aya harapan dihampura dosana. Jadi dina diri urang teh anu ngagoda ka urang teh diantawisna anu aya dina jirim jasad roh urang teh dua hiji hawa nomor kedua syahwat hawa nafsu teh hawa jeung nafsu tambah di setan. Contoh ayeuna urang tere menjelang kana sasi Ramadan di mana datang bulan Ramadan setan dibelenggu setan dibarogod tapi pada kenyataan dina bulan Ramadan lebah jalma teu parwasa tak pantes cek luluconna keur Muhammadiyah cenah poe Kemis puasana keur NU poe Jumaah puasana keur Islam KTP mah teu kudu puasa lebaranna langsung gitu nya. Jadi teu puasa teh lebaran mah. Padahal meureun eta aturan mah setan dibarog. Tapi nah aya keneh jelema Islam anu teu puasa. Berarti dina jero diri urang teh lain setan hungkul aya hawa nafsu. Anu eta hawa nafsu mah moal sieun ku ayat kursi, moal sieun ku ditanggudan. Hiji hawa nafsu lebih jahat hawa nafsu daripada 70 setana. Mata kurang teu ngaji ulah ngayakan setan. Nah, teu ngaji dia setan aing kabar ku setan. Teu ngayakan setan. Justru anu lebih jahat dina diri urang dina aliran darah urang teh hawa nafsu. Nah, setan mah barang masuk ka masjid geus ningir geus sieun setan mah. Urang ngumandangkeun Allahu Akbar ke setan mah geus pegang gitu nya. Geus teu wani, geus teu wani. Tapi hawa nafsu urang geus mal wani, geus istilahna mal eleh, urang cicing di jero masjid. Moal sieun urang maca Al-Qur'an nafsu dina diri urang mah. Da aya hawa nafsu atan pisahwat teh. Sari dieu sampe urang apal disebut maksiat tina syahwat teh, urang kudu apal heula naon disebut hayana hawa nafsu jeung disebut syahwat gitu. Dina diri urang teh dua. Sari pa amma paraqa ma bainal hawa wa syahwat. Anapun ari perbedaan antara hawa nafsu jeung syahwat. Ma'aztima'uhuma fil ilati wal ma'lul.
bari dua-duana ge jadi penyakit. Urang turut karena hawa nafsu berarti geus jadi penyakit, jadi dosa. Urang turut karena syahwat geus jadi maklul, sarua geus jadi geuring urang teh nya. Sekalipun secara dohiriahna teu metak geuring, tapi secara hakikiahna syahwat urang, nafsu urang mawa urang kana penderitaan penyakit anu abadi nyatana datang hadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tipikahu fil abidul dalalati wal madlul. Jeung jelas apal kabehana ge bahwa hawa nafsu anu aya jeung syahwat dina diri urang teh nuduhkeun kana jalan menyulaian parentah jeung Rasul. Kaayana kitu syahwat urang, nafsu urang. Bahwa anal hawa muhtasun bil ara'i wal i'tiqadati. Hiji. Anu disebut hawa mah, hawa nafsuna muhtasun bil ara'i wal i'tiqadati. Khusus disebut hawa nafsu mah datangna teh tina panempo jeung tina pikiran dina hate. Urang ningali hiji perkara jorojoy hayangna kumaha carana nu penting beunang eta perkara berarti eta hawa nafsu. Ini ka masjid melong kana TV aya versi teu tulus ngajina berarti eta hawa nafsu lantaran katempo ku panon dina TV. Ieu datangna hawa nafsu mah tina soca pandangan heula ditempo heula. Nyali batur katingali rada merenyeui bajuna, herang kendaraanana, malotot pan panon urang. Di mana si eta mujana berarti hawa nafsu. Batur katingali jadi disebut di mana mujana, jeung di mana tatanyana cenah eta loba duit itu. Berarti eta hawa katempo tah. Di mana keceklamai eta ti mana mari cek panon kitu, hate pasti timbul si eta mah kuah cicing wae tapi loba duit, bawa malingnya, tah itu meureun, bawa bangsatnya, bawa korupsi. Ya. Jadi eta berarti timbul teh katingali laku panon langsung nurutan eta hawa nafsu. Wa sahwat, ari sahwatna muhtasatun binailil ladat. Ari sahwat mah datangna sahwat mah lamun urang hayang ngeunah gitu, meunang meraih kanikmatan. Kumaha carana? Hayang dahar lina balong teu boga hayang lauk mau teu teh sahwat hayang dahar mau lauk sepeda balongna sisi wahangan ari beungeut kana wahangan ari jejer kana balong kan mari kana ka wahangan kana mah sepe wahangan teh nyaho nu bujur aya hiji naon sababna sahwatna kaangse batur ngagoreng lauk hayang dahar jeung mah berarti sahwat eta sahwat mah tina hayang nikmat hayang genah gitulah. Contoh, orang ngaji ayeuna di masjid ya, cek sahwat orang mah tegenah orang cing di masjid, tegenah. Cing di masjid ngariung model kieu cek sahwat. Cek nafsu sarua. Pasaratu sahwatu min nata ijil hawa. Jadi ayeuna sahwat mah anakna hawa nafsu. Hawa nafsu bapakna, indungna, sahwat anakna. Natijah. Cek bahasa mantek mah natijah anakna. Jadi hawa mah indungna, sahwat mah anakna. Wahia ahsu minal hawa. Sehingga ke sahwat berarti lebih ajib kana sa anak nafsuna. Nafsu tak aya bahasa teh hawana, teu nafsu hawa henteu. Mangkuna eta nafsu hawa teh aya ge hawana lantaran hawa indungna nafsu anakna. Terasani wal hawa aslun wa ammu. Ari hawa eta teh leuwih umum jeung leuwih utami jadi pangheulana. Lamun urang hayang bisa ngelehkeun berarti elehkeun hawa nafsuna tekan sahwatna. Insyaallah mati moal kana maksiat. Malah aya 2. Ieu keur penjelasan heula dina sahwat jeung nafsuna. Sahwatun darbani mahmudatun wa madhumatun. Sahwat teh goreng kabeh. Aya sahwat anu terpuji, aya sahwat anu tercela. Pal mahmudatu man min fi'lillahi ta'ala. Sahwat anu terpuji mah bijilna ti Gusti Allah. Da mau urang teh ngaji mah cek nafsu cek sahwat urang hadir ka pengajian ieu nafsu jeung sahwat urang anu sae terpuji. Terasna di wal madhumah min pilil basar.
upami disebut nafsuna anu tercela manu bijilna tina kahayang urang. Ada mau salat teh, mau ngaji teh, mau berjamaah teh, eta teh sahwatna jeung hawana madmu tercela menurut Allah jeung Rasulna. Mari urang teh dua anu pangna urang pi ahsani tauhid teh urang teh ku ayana aya nafsuan jeung aya akalan urang teh. Dari nafsu unggul mah kos sato nah bedana. Keun bae sato mah dek teu ngaji teu salat teu puasa ge da sato, da teu bogan akal. Matak sakalian gogorowokan panikanang mah sok ngadat tina bogan teh. Siap teh cenah jukut pino, jaba hejo tapi teu dihakan gagerekan tamilin do mah teh bogan teh dicarekan. Siap teh cenah pos pino geus kumaha teh masih gogorowokan akaning teh. Kada sato mah teu bogan akal. Mun boga akal mah teu menta mah di masa poan eta jukutna. Mun kulantaran teu bogan akal terus aku macet kurang hejo becek kurang becek satu mah heuh kitu rasana da akalan atuh yang kurang dici biasa dici ujahan satu marana teh coba lamun urang aya ngeunah pangureuna aya minimal di tehan aya ketunu meureun di kopian kitu nya aya rada ngeunah meureun make susuan aya leuwih geunah kopi susu meureun sagala komplit aya ngeunah da urang mah boga akal urang boga perasaan aya anu meunah tasawuf di dieu ayeuna al-fitratu bainal aqli wa sahwat berbedaanana antara akal jeung sahwat teh pal aqlu faqaha wa sahwat tahtaha. Jadi akal urang teh di luhur, sahwat mah di handap. Posisina teh martabatna teh lain dina harti aya di dieu lain. Jadi posisi martabatna derajatna, derajat akal mah di luhur, sahwat mah di handap. Pamanir tapa al-fitratu walidatil mahasin. Di mana sahwat di mana pikiranana jejak beureun cek urang mah lain dina hati gelo kade pikiranna bener sahwatna akalna bener mangka ulidatil mahasin di mana akalna ngelehkeun sahwat jeung nafsuna bakal timbul kasayan lameina bakal caritana geunaheun kalakuanna geunaheun patekanana geunaheun naon sababna hawa jeung nafsuna eleh ku akalna ya? Tapi sawihna wa idas palati wulidatil qabaih di mana akalna eleh ku sahwatna dina hati sahwat jeung nafsuna kaluhur akalna ka handap eleh eta akalna berarti wulidatil qabaih bakal kaluar dina bibirna kagorengan kaluar dina kalakuanna kagorengan timbul dina hatana ge jadi goreng berarti timbulna akal urang teh usahakeun urang kalebet tiasani tauhid teh hawa nafsu urang kudu eleh ku akal urang ulah eleh akal urang ku hawa nafsu timbul maksiat ya. Jadi nama maksiat Allah Subhanahu wa taala sehingga keun surah Allah Subhanahu wa taala Allah dina Al-Qur'an dina surat Al-Jasiyah ayat ka-23 aparaaita nah teu ningali anjeun surah Allah eta aparaaita teh lamun bahasana istifham teh istifham ngaguguyonkeun gitu nah teu nempo maneh teh jadi sumber seuri teh ngaguguyonkeun aparaaita manit tahoda ilaha hawahu na teu nempo ningali aranjeun surah Allah Subhanahu wa taala manit tahoda ilaha hawahu jelema anu ngajadikeun hawa nafsu teh siga pangeranana nafsu teh jadi pangeran jadi kumacek nafsu jeung sahwatna saur dia wa adallahu ala ilmin sehingga keun Allah nyasarkeun kata jalma bari penuh kalawan kalebutna siga nu heueuh siga bener padahal mah ngindung mangeran kana hawa jeung nafsuna wa fatama ala samihi wala bakal dicap bakal dipungkasan ala samihi kana cepilna kana pangupingna wa qalbihi jeung kana hatena wa ja'ala basarihi gisawatan jeung ngajadikeun Allah Subhanahu wa taala kana panonna tertutup cepilna jadi torek hatena jadi poek kideung teh nagleh panonna jadi lolong pama yahdi min aina min ba'dillah eta jalma di mana geus ngamangeran kana hawa nafsuna panonna geus mal awas kana jalan kahadean ceulina geus mal ngadenge kana kahadean sarta hatena geus mal bisa ngaregepkeun kana kahadean sareng Allah Subhanahu wa taala moal aya nuduhkeun kata jalma iwati Allah Subhanahu wa taala lamun urang ngagu wae kana hawa nafsu disebut makeran kana hawa nafsu teh turutan sagala kana hawa nafsu aya anu turutkeun aya anu ada kabeh satu hayang teu hayang geunah kabeh hayang geunah mung susah kabeh jelema kabeh hayang geunah ngeun palebah pangajian pada mung pada eta keur kagungah urang lain keur kasusah urang
Ketika balik di pengajian kunaon jadi suku di lateng diuk di masjid. Lain kasusah kabongah eta teh. Jadi contoh janji jaga di hadapan Allah, orang pernah ngempor teu bisa lupang bijil di pangaji. Bayangkeun orang bijil di sawah ngempor tika teu kuat cenah geus macul. Kunaon macul bari cul salat cul naon malah hilang jaga di hadapan Allah. Pengkorna lantaran ain dina keur ibadah. Surah apalah tatadak karun nah maneh eta teu ngajadikeun contoh surah Allah. Teu jadi pepeli ka jelema anu ngankur ngamangeran kana hawa nafsuna, ngaku kana nafsuna sainggakeun torek pano cepilna, lolong panona sainggakeun buta hatena, sainggakeun geus teu hayangeun kana jalan kahadean, geus teu katampoeun jalan ka masjid, geus teu katampoeun lawang masjid, jeung geus teu kadengeun pangbaruan tina masjid keur mah dek di kamari ge dilaunan kuna geus salat tawana ge bagi komo ngarenya nuturut kana hawa nafsu lamun tawana istilahna ulah tarik teuing cak ring sak kaleuweungna adan teh pan hese nyangutna teh nih ya kaleuweung adan teh pan eta lain lalaunan adan teh tarik komo suku ada sieun bisa aya jurig tarik adan teh bana teu ngahit pan adan oke naon sababna da cek nafsu usum hujan ge tiris mending ngarengpol heula kewe salat mah setengah genep cek nafsu tah cek nafsu jadi teu ngahit geus komokeun lamun Allah tawaan meureun oh tawaan urang teu kaleuweung kana adan teh aya tawaan ge geus hese jelema teh geus komo lamun teu disepikeran nya nya ikeur ka urang Cibitung geus mal helok oh sapeker beda cek urang Cibitung mah aduh teuing teh teu make speaker cek urang Cibitung nya mun di babak kantalan di Buni Jaya teu make speaker mah eueuh atuh komokeun cacak ning aya teu keleuweungan speaker geus hese ngabubuna kan berarti turut kana hawa nafsu turut kana hawa nafsu eleh akalna ku akal cek urang aya speaker ge hese nu ka masjid teh komo nyaturana komo jeung urang berbicara tentang eta bicara tentang naon naik jurusan ayeuna ahli tasawuf jurusan naon mun ahli tasawuf urang mal muncul di TV nah marasakeun di ayeuna tapi juga di mana ari ngan bertujuh kana hawa nafsu mah terjadilah lah ngaku kana nafsuna akalna nya dari akal benar nu penting tak sorry Sofyan Sauri di mana dosa timbulna tina hawa nafsu mah lamun buru-buru tobat aya harapan dihampura tobatna urang buru-buru we urang teh ka mana kang teu ngaji kamari teh poho panyatelin malam Sabtu buru-buru tobatan numpang cager kene ka mana teu salat buru melaksanakan salat sainggakeun supaya urang jadi sababiyah nafsu urang ngelehkeun akal urang sadaya anu saterasna nafsu ayeuna nafsu teh memang aya nafsu aya madmumah aya mahmudah anu madmumah mana seperti ayeuna radiyah mardiyah eta Al-Qur'an eta nafsu anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala nafsu ai ukuran nafsu nopatmu urang teh ngalengkah kana jalan kahadean nafsu teh mu urang kumpul ngaliung di pangajian tapi kurang eleh ke nafsuna saya kan ya ayuhan nafsul mutmainnah irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah nafsu anu sae ta nafsu anjeun nafsu anu sae irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah disebut nafsu radiyah jeung mardiyah so gerak kembali ke Allah penuh dengan kariduan wadhuli jannati pancakara so kada dapat kana surga Allah lamun urang bisa ngelehkeun hawa nafsu urang dielehkeun menuju kana jalan ridho Allah Subhanahu wa taala jeung urang mah terlepas tina nafsu pasti aya wae wa ma ubari'u nafsi ya wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu ila ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim urang mah terlepas tina nafsu aya nafsu urang mah dina aliran darah datang bulan puasa nafsu anggar gede tetap sok jadi we dina bulan puasa urang bojo urang pan sagala dikumpulkeun nya kolakna can ayeuna kolak cangkalena kolak caukna can sok buahna jus buahna eta ngagugun nafsu sebenarnya da puasa teh lain sagala nital puasa lain nitah sagala dikumpulkeun justru puasa teh mendidik ka urang supaya qanaat barang anu ari mah sameja pinu goreng cauk goreng bala-bala sagala dikumpulkeun sameja pinu eta teh kahayangna pas keluar mentak tolong bantai budak gini ke bulan puasa
datang ka jalan ku hayang kolokan meuli barang ngaliwati aya sopwa ku hayang sopwa sagala dibeuli berarti nafsu teh puasa urang mah karek bisa eureun barang tuang ti maghrib nepi ka nafsu mah anggarna gede can ge beres pan Ramadan mesti ayeuna riweuh nya geus milihan baju keur teu nafsu eta teh sabanana Allah teu nitah lain istilahna ngawarisna puasa teh lain kudu sagala dikumpulkeun ngagugu nafsu justru kudu lebih datangna bulan puasa teh kudu lebih qanaah lebih tumarima lebih takdir ka Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa teh lain kudu sagala dibeli sagala dikumpulkeun. Anu saterasna para jamaah sadayana eta dosa anu timbul tina nafsu atanapi tina sawa bisa ditobatan. Nah kumaha contona bisi contoh anu dosa timbul tina syahwat sorry dia bahasana wa inna zalata sayyidina Adam alaihissalam saanyana terjerumusna dosana Adam alaihissalam teh datangna Adam alaihissalam teh nyatana sorry dia bisa babi istiaqi iladu kisamroti sajarati syahwat ibarat Nabi Adam alaihissalam diusir ti surgana Allah lantaran Nabi Adam alaihissalam ngagugu hawa nafsuna hayang kana buah tangkal kai anu eta kalkai dilarang ku Allah jeung Rasulna. Ceuk Allah teh mihampe Adam Hawa maneh sok cing betah di surga duaan. Di surga Adam baheula teh. Cing genah pek wae sagala kahayang maneh laksanakeun naon bae maneh pek laksana ngeun mihampe surah Allah wala taqraba hadhihi sajarah. Deukeut ge ulah Adam kana tangkal kai komo di jeung ngalak mah. Pancet Adam teh kuring teh ka dihayu diangsonakan ku pamajikan ala geunah kita teh geunah padarongan pamajikan teh pan beda deui itu dahsatna ka urang teh nya kajeng cipana kajeng nganyupan urang di titah ku pamajikanna kajeng nganyup kajeng salah kumaha we sok lencuk ieu mah teh ngabas tukang useup nu mancing meureun ka ini ka istilahna meureun ka saguling ti ka mana abi keur jaman osok ngiring icalan lauk di pajengkos meureun diinit subuh magrib teu meunang temenang lauk geus dicarekan basi ku pamajikanna meuli pan di haji kosa meuli nu 2 kilo nu 3 kilo nah kan kenal jadi dicarekan jadi ku pamajikan da sabab sampai sapeting cicing di wahangan cul salat cul sagalana datang ka imah teu mawana naon matak nu puguh mah meuli we nu puguh mah ta eta nu kitu nya timbulna teh dorongan ti istri mah leuwih dahsyat sebenarnya kemungkinan para koruptor ge majikan puluhan kan orang kajian istilah kumaha kumaha gitu cek Adam bahasana mentak nih HP tong digugut teuing hayang pamajikan bisa jadi cara kaula cek Adam eta pepeling kayak kapayeuna hayang dina nasoe kan tong digugut teuing Adam teh ngagugu darangan bojo keur mah Adam ge hayang tamaku pamajikan dihayo-hayohkeun buru-buru nya akhirna dipetik eta buahna dina hiji riwayat Adam mah karek nepi kana tenggorokan langsung aya we gonok lakina nah hiji riwayat Hawa mah karek nepi kana dadana aya 2 buah dada eta dina kisahna diantawisna tah Adam ge terjerumusna migawe dosa diusir ku Allah ti alam surga teh lantaran Adam turut kana hawa nafsu jeung dorongan ti bojona saengkeun Adam jeung Hawa diusir ti alam surgana Allah ti surga diusir ka dunia nu can aya sasaha bari Adam beda negara ayeuna Siti Hawa beda negarana sabaraha puluh ribu tahun Adam robana dolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gogowakan Adam eta hampura ka hampura ya dolamna angkusana abdi dolim ka diri abdi dolamna angkusana abdi dolim terus-terusan hayang pernah jeung bojona di alam dunia anu sakieu legahna can aya sasaha kabayang Tuhan luar biasa kalau kena ayeuna satul jelema dipicen keluar Indonesia bareng ka Cihareno panggih here jeung jelema aya jeung jelema ka mana-mana ge pasti panggih urang tapi zaman Nabi Adam ku beratna pelanggaran Adam turut kana hawa nafsu hiji tah nomor kadua kullu masyiatin nasiatin an kibarin setiap maksiat anu timbulna tina takabur ari takabur teh menurut ulama sapaina teh nyatana ayeuna gomdunas batrul haq jadi jalmi nu sok ngahinakeun ka batur teu narima kana pabeneran. Jadi dibenerkeun teh asa bener we, padahal eta teh salah eta teh takabur. Setiap maksiat anu datangna tina perjalanan takabur aya dawal fadli fa innahu la yurza gufranuha. Eta dosa moal karep-arep dihampurana lamun urang migawe dosa tina takabur. Kunaon mangke salat kudu salat. Teu kurung teu salat ti aing hirup meuning. Eta takabur jelema.
Kunaon mang teu puasa hasil paeh aing mah puasa mah mending dahar daripada paeh. Eta takabur. Migawe dosa secara takabur. Teu ngaji mau ngaji ke naon ngaji ke eta deui dibahasna ge urang ge bisa eta kabur eta eureun ngaji ku aya takabur mah bakal jadi dosa anu mali hampura ku Gusti Allah ari kurukuran mung kamajian secara salat mah abdi ge sarua mung atuh padahal mung ngaji teh kabeh ge tapi lamun timbulna tina takabur mung da eta dibacana ge ayat eta naon teu kudu didengekeun kitu-kitu keneh eta takabur anu nganggapina ka batur asa mulia maneh asa Allah batur asa maneh padahal justru eta teh takabur la yurzaqu qur'anuha mal ditarima ku Allah dosana lantaran timbul tina takabur contona ieu takabur sauri dia para jamaah sadayana anu timbulna takabur teh datangna nyatana ti si iblis laknatullah. Naon sabab lantaran iblis laknatullah dina hiji kali waktos anjeunna ngagoda datangna tina takabur teh margi li'anna maksiata iblis kana asluha minal kibar. Si iblis datangna maksiat tina takabur. Naon sababna? Surah Allah Subhanahu wa taala Baqarah tera ayeuna sadayana kudu sujud ka Adam alaihissalam aba wastakbara ngan kursi setan anu teu teureut ka ayeuna kana parentah. Cek setan teh kelaan aing kudu sujud ka Adam. Ada matina taneuh aing matina seuneu. Ada mana Tuhan kan menderek ke Adam ka aing cek iblis teh tah nya menderek ke Adam ka derek sujudna. Takabur ka si iblis sainggakeun ayat Allah dina Al-Qur'an qala fahbut minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruz innaka minas sagirin dina surat Al-A'raf. Allah diusirkeun. Jadi si iblis teh baheula teh penghuni surga jeung Adam lawan teh. Aya di surgana Allah jeung Adam ngan keur ngagoda ngan kulantaran sombong tita sujud aba wastakbara nya nu insulaya teu narima Adam sainggakeun ayat Al-Qur'an qala surah Allah fahbut minha kaluar maneh iblis dina surgana Allah kaluar surga Allah pama yakunu laka anta takabbara mangda anjeun timbulna anjeun poe takabur biha di surah fahruz innaka minas sagirin kaluar maneh di surga innaka minas sagirin maneh termasuk jalan hina surah Allah. Jadi pengikut iblis, pengikut setan secara mulia dohirna tapi lah menurut kana aturan setan, menunjuk kana jejak setan minas sagirin termasuk jalan anu hina. Jadi timbulna pangkat ulah mata kajadikeun kesombongan, harta ulah mata kajadikeun kesombongan, ilmu ge ulah mata kajadikeun kesombongan. Naon sabab lantaran eta kesombongan bakal ngaleungitkeun amal urang ayeuna di alam dunia sekaligus eta amal eta pagawean dosa timbulna tina takabur teh teu kaarep-arep dihampurana margi nepi ka poe ayeuna can aya ngadalilkeun Allah ngajelaskeun bahwa Allah ngampura kana dosa si setan jeung si iblis. Kada ge minas sagirin. Surah Allah ditempoan ku kaula maneh iblis setan. Tapi karena poe kiamat sok goda nepi ayeuna umat Muhammad, goda sadaya makhluk dipabaran ku Allah nepi kana poe kiamat. Di dinya mempertanggungjawabkeun si iblis. Lain dina harti iblis ditarima, tapi lantaran timbulna iblis, timbulna setan migawe dosa teh tina maksiat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sallallahu. Ud'uni sok anu aranjeun kabeh. Ayeuna ka kaula astajib lakum bakal ngahampura kaula ka aranjeun kabeh. Jadi kieu pangaku fi'il mudhari astajib tina istajaba yastajibu astajib. Bakal ngijabah. Jadi bahasana ge bakal ngijabah kaula lakum ka aranjeun ka bisi urang ayeuna ngadu manah di dua teh dijabah pun bakal lain dina harti urang anu langsung dijabah lain ada teu ku ilmu teu pikul madi teu sugan ijabah lakum atanapi azab lakum kaula bakal ngijabah tetapi astajib lakum kaula bakal ngijabah kana nu aranjeun kabeh yang ditingali pangkena doana mantap ngan hatena malaut doana mantap hatena bareng ngan pagaweana salah mal ijabah kalau doana ngan sekalipun memang doa mah ijabah kabehana ge setiap anu dipanjatkeun ku urang sadaya ijabah ku Allah ngan eta ijabah teh aya keur di dunia ayeuna aya jaga di akhirat. Anu di dunia urang ngaduan dijabah ku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ngan ulah kabeh hayang dijabah di dunia kabeh urang hayang teh meunang kabeungaran teh dunia we beungar teh dunia we teu menta keur jaga di akhirat
Tetap orang minta di dunia tapi kudu aya bagian jaga di akhirat. Lamun kabenaran orang dijawab kudu akal Allah, alhamdulillah puji syukur ka Allah, Allah nyahan ka urang. Lamun orang teu dijawab doa ka Allah, alhamdulillah keneh Allah boga istilah nyiapkeun hiji perkara keur jaga di alam akhirat. Dina hiji riwayat dina kitab paminterepat dina kitab Uspur paminterepat. Dijaga dina poe kiamat aya hiji abadi Allah anu sadayana amalna dicumponan ku Allah. Ganjaran ngaji dibikeun, ganjaran puasa, zakat, mau ngahaji, kabeh geus dibikeun ganjaranana, datang di ganjaran anu istimewa. Cek eta jalmi ya robana ieu teh ganjaran naon deui. Bika kitu kita jalmi saleh mah di dunia di akhirat teh. Dibere teh masih kena nanyakeun Gusti loba-loba teuy. Pan lain di dunia itu menang sumbangan dibere deui. Oh di kuring cek kabagian. Tara sugajang 4 geus abi mantos eueuh. Barang hayang loba we bang kabehna. Tanu sore mah kitu. Ieu teh ganjaran naon ya robana pan geus dipasikeun kabeh ge. Amal abdi ganjaranna si coban geus ieu ganjaran naon surah Allah Subhanahu wa taala ieu teh ganjaran maneh baheula ngadoa di alam dunia teu dijabah ku kaladoa ieu jadi ganjaran dina poe kiamat ieu ganjaran nasib Allah. Lamun ingat kana riwayat eta sigana urang malah hayang dijabah di dunia, hayang jaga di akhirat. Mun urang beung saekeun mun kitu nya we ngadoa ke akhirat. Nah iraha dunia anak urang. Tah urang mah ulah hanya bekainnya mah katakan urang urang dunia hoyong dijabah akhirat ge hoyong dijabah. Dunia hoyong saidun di akhirat ge hoyong saidun. Pi dunia hoyong hasanah di akhirat ge hoyong hasanah. Jadi doa mah ijabah. Innal ladina yastakbiruna ibadati tapi jasanya jalmi anu takabur mah surah Allah ayat saterasna. Yastakbiruna an ibadati eta jalmi teh takabur tina ibadahna. Ibadah asa jadi pang ibadahna, mun saleh asa pang salehna, mun pinter asa pang pinterna, asa pang nawe gitu. Sajana saya duhuluna jahannam dahirin. Jalmi anu model kitu sekalipun ibadahna getol, ibadahna tapi aya takabur dina ibadahna, saya duhuluna fi jahannam dahirin. Eta jalmi bakal diasupkeun dijerumuskeun kana neraka jahanam. Dakhirina bari penuh dengan kehinaan. Jadi mudah-mudahan jadi tong aya harapan bijilna tina takabur bisa ditobatan. Tong harapan bijilna tina ngewak ka batur beh dina poe takabur. Ge mun ade ke kuring beureuh. Mun ade nulis teh maneh teh ka kuring pan, kuring teh saha? Pan ieu teh mama teh ya urangnya. Pan ieu teh akang teh, pan ieu teh pejabat teh, pan ieu teh anu teh. Mata timbul we kemungkinan dina saat ayeuna pimpinan urang ngeun datang tina takabur. Nya takabur asa pangyahona. Asapang akangna nu saenggakeun kumaha we geunahna beledak yang penting mah geunah keur manehna teu geunah keur urang teu oleh turutan mah keur urang terutan keur urang sadayana timbulna maksiat timbulna migawe dosa tina perjalanan takabur mah teu kaarep-arep dihampura dosa. Contona si iblis lanatu lamun migawe dosa ka Allah sakali teu turut tita sujud ka Adam alaihi salam. Dina riwayat si iblis teh babarengan jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad utara salat. Lohor di barengan ka iblis teh. Sadar kana si iblis teh lohor teu, asar teu, magrib teu, isya subuh teu. Ini tas si iblis teh sieuneuh tah setan teh kudu teh salat salatna. Da pokon cek iblis kuring mah saumur hirup ngan kur sakali maksiat ka Allah teh tita sujud ka Adam teu maneh mah sapoe 5 kali maksiat teh cek setan. Mata muliakeun setan jeung utara salat mah. Ya, muliakeun setan mangkur sakali kita sujud teu sujud, nu tara salat mah sapoe 5 ka bayangkeun lamun saumur hirupna teu salat, sabaraha ribu pelanggaran ka Allah teu salat. Ya, antak sian setan. Cek setan teh mung aing mesin ka bawa usia mah cek setan eta teh. Nah, aing marakur sakali cenah siapa pasti masalah sabar rohaka cenah siapa cek setan teh. Nah, ampura we da. Lain cek abi cek terangan. Ya, cek terangan bahwa setan sieun kudu tara salat siga setan atuh da. Ya, siga setan utara salat mah tetep nyape. Teu salat, teu ngaji, teu puasa ulah datang tina takabur. Ulah datang tina takabur. Keun masalah hawa nafsu mana kabeh ge manusia kabagian nafsuna ngan wayahna nafsu jeung syahwat ulah ereh, akal urang ulah ngerekeun akal. Urang akal heula gunakeun ulah kas nafsu heula. Ieu mah canon-canon geus ngasabedo ka tuh. Canon-canon ngakeun peureuh, akal heula gunakeun. Naon ieu teh salah? Nah saha nu salahna kumaha mimitina? Ieu mah jol kana nafsu jol hapak, dia teu heula teh batur teh.
can aing geus neungeul kakara mikir heuh nya ke Jawa ka diteungeul teu nya heuh diteungeul mah datang teh ka polisi pan sabaraha sapukulan teh sabaraha lantaran akalna sadarna geus ereh ku hawana. Lantaran akalna sadarna geus ereh ku hawana pikir heula ulah ku ego nu tarik ieu mah asa dihina aing geus eta ke heula ulah maka kana takabur pikir heula ku akal nu bener eta cek ka Rasul lamun anjeun hayawan nafsu minimal lamun anu nafsu cenah ngadet heula geus ngadet teh cenah calik heula sok diuk heula mang diuk heula tenang heula bere cai heula ulah diperiksa teh cenah mabok entong diuk heula calik heula aya naon ieu teh ieu mah karomos nafsu aya naon eta kabeuki parah cek ka Rasul calikeun heula geus cali namun kira-kira mabok sok mah wudu heula cenah wudu heula cek ka Rasul geus wudu cenah ngucapkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok mah istighfar pasti mah terjadi permasalahan teu diharapkeun istighfar heula bagi sadar bener sadar salah tah eta meureun maksiat anu timbul tina sawat aya harepan dihampura maksiat anu timbul tina takabur teu aya harepan dihampura contoh maksiat tina dosa sawat mah Adam alaihi salam Adam dihampura ka Allah dosana contoh maksiat tina takabur mah dihampura contoh nasib laknatullah mudah-mudahan jadi tambah ke urang sadayana dia kesempatan kurang nafsu boga sahwat aya setan aya dina diri urang akal sempurna bahwa hidup di alam dunia ieu ulah ngaguguk kana hawa nafsu wae urang ngaguguk kana nafsu sahwat wae urang ngaguguk kana apa ngajak setan wae coba elehkeun nafsu urang sahwat urang setan urang ku ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah rabbal alamin mudah-mudahan aya tambah ka abdi nyariosna para jantung pingkeunana cing jadi pangeling panggitik sekaligus tambah ke urang sadayana mudah-mudahan ieu jadi sabab laras-laras urang sadayana ikhlas dina beramal hilangkeun pangeutina sifat pada melang sifat anu matak ngarusakan amal urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin tah mudah-mudahan tangtos pangatenan daya wana beh teh telatna ka para jamaah sadaya ka pangasa bapak kasepuhan guru pribadi urang sadaya tangtos abdi salami salih di ieu masjid abdi di Masjid Al-Ikhlas aya hiji kata anu matak teraos ka kupingna kadang aya hiji langka kepa kalakuan matak teu sapaboda sang sadayana manah kadang matak kajadikeun suudon ka sadayana berhubung ayeuna nisfu Saban mendekati Ramadan abdi bade mubarakah abdi saja ikhlas nyuhungkeun dihapunten dina kasagala rupi dosa-dosa abdi anu datangna tina cariosan abdi datangna tina kalakuan abdi datangna tina awan manah abdi kasadayana beujeun pembebasan dihapunten kumakin kita hapunten alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala oga beubilih ti para jamaah sadayana aya cariosa kata-kata atau adina manah utama jadi dosa pedosaan abdi ikrar lisan sejaga bebas pisan anu mudah-mudahan mubarak urang sadaya ikrar lisan urang sadaya cing jadi saksi disaksi ku para malaikat Allah can disababiah laras urang sadayana sasarengan aya dina ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin barokah ti pamaosan mudah-mudahan urang sadayana rikana Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balikna ramadana wa hasil maksudana wa murada wa maktubana min umuri dunya wa dini wal akhirah mudah-mudahan urang sadaya bozo para putra mantu putra urang sadaya dibersakeun Allah padanya yuswana sehat lahir sinar batinna hilang segala penyakit keluhanana tercapai segala cita-citana usaha lahir batin pasar basis hasar bidang bulan negrina ku barokah pawasan cing hasil jeung barokah manfaat masa akhirat sekaligus mudah-mudahan kenging kebahagiaan dunia dan akhirat amin ya Allah rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum